Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nami Abi Jedan Rizky Padilla, Abi di kelas 11 MIPA 7, dengan guru yang mengajarnya yaitu Panjang HR SPD. Dengan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sisindiran. Pengertian sisindiran. Sisindiran nyaeta karya sastra wangun nu ditulis kalawan kreatif diwangun ku cangkang jeung esi sastra diwangun ku pada atawa bait jeung pada lisan atawa baris. Sisindiran biasana teu ukur dikedalkeun tapi sok dikawihkeun deui. Bisa oge dipintonkeun jadi pagelaran. Ari wanguna bisa tepas sindir oge, sandiwara atawa longser. Aya 3 rupa wangun sisindiran nyaeta nu kahiji paparikan, nu kadua rarakitan, nu katilu wawangsalan. Sedangkan eusina sisindiran teh kabagi menjadi 3. Nu kahiji silih asih, nu kadua piuruk, nu katilu sesebret. Nu pertama, paparikan. Kecap paparikan asalna tina kecap parek nu artina deukeut. Nilikana wangunna paparikan teh sarimbak jeung rarakitan. Bedana paparikan mah teu kudu papak di puhuna tapi ukur deket sorana serta murwakanti dina unggal pada lisan. Ya aya ciri-ciri paparikan, paparikan silih asih, paparikan piuruk jeung paparikan sesebret. Nu kadua nyaeta rarakitan. Rarakitan nyaeta sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung eusi anu papak di puhuna atawa di awalna. Cangkang jeung eusi teu kudu sasora sarta murwakanti engang panungtungna dina unggal pada lisan. Kecap awal dina pada lisan kahiji bakal sarua jeung kecap awal dina pada lisan katilu. Kitu deui kecap awal dina pada lisan katilu bakal sarua jeung kecap awal dina pada lisan kaopat. Ieu anu jadi ciri utama sisindiran rarakitan. Aya 3. Nu pertama rarakitan silih asih, nu kadua rarakitan piuruk, nu katilu rarakitan sesebret. Nu katilu wawangsalan. Wawangsalan nyaeta wangun sisindiran dina basa Sunda. Sisindiran mangrupa jenis puisi lokal anu diwangun dumasar kana aturan-aturan anu tangtu. Aturan anu aya dina sisindiran disebut guru wilangan jeung guru lagu. Wawangsulan dibagi menjadi 3 bagian. Nu kahiji bang baikan lanjaran, nu kadua bang baikan dangding, nu katilu bang baikan wawangsalan dangding. Terima kasih dari saya. Bila ada salah kata dalam penyampaian materi tersebut, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.